Midah itu tempat. Nah hanya si Midah mah umur geus 38 tahun cak hayangan wae kawin. Pada mangis mojohnanya boga budak boga salaki. Ieu umuran mah baturan geus boga anak 3 eta teh. Ting boga penyakit gitu. Nah penyakit naon? Ieu aya awewe oge anu teu normal anu boga penyakit gut. Ya boga penyakit. Awewe mah ieu si bibir mati sabelah gedean. Gelo. Ketiga urang tanya heuh. Urang tanya si Midah. Naraon cek meni duaan. Ah keur kieu we Midah. Midah, dengikeun urang rek nanya ka maneh, tapi ulah nyeri hate heuh. Nanya naon cek? Ini asal leuwas. Midah, urang nanya nya. Ari maneh ieu kabita kawin. Da saumuran maneh mah ieu geus beujeuhna kawin, malah mah pantaran maneh mah geus baroga anak 2. Nah Ari Ece, nah Ece teh kabita gitu di ditu